Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Allah marentahkeun hamba-hambana untuk bersegera melakukan ibadah-ibadah anu mengundang ampunan ti Allah. Kemudian Allah marentahkeun wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa jannatin sareng surga ae tegesna wa ila jannatin anjeun kudu buru-buru bersegera untuk mendapatkan surga Allah. Timbul we pertarosan. Nah, saparantosna Allah marentahkeun hambana untuk berlomba-lomba bersegera mendapatkan ampunan Allah teh miwarang deui ka hambana supaya bersegera memohon surga. Bukankah surga diciptakeun ku Allah teh pikeun jalma-jalma anu mendapatkan ampunan? Atuh lamun kitu mah geus we teu kudu miwarang ngudag-ngudag surga. Fokus we ngudag-ngudag ampunan Allah. Ketika orang menang ampunan Allah, atuh pasti surga ge bakal dibikeun ka urang. Lieur pantah lamun aya jamaah anu nanya kitu. Lieur sote sim kuring jelema bodoh nu karak diajar maca. Atuh ari para hadirin manggus kayak para ustad para kiai hungkul manggus moal lieur. Mun kuring mah ditanya kieu ditutupan kitabna jeung teh ya. Nu mata kuring mah lamun paling resep ngaji teh jeung bapak-bapak. Bapak-bapak mah tara ngalobakeun omong. Karake kuring maca muqaddimah nepi ka amma ba'du, bapak-bapak mah geus jara rempling atuh. Aya nu calangap bari nyarande kana tihang teh bari ngerek. Aya nu geus tungkul bae sugan teh merhatikeun padahal sarua deui bae ngacai, ngelai dan nunutan. Tara lebat tanya. Kayak kuring geus ngomong wallahu a'lam bishawab kakarak tah rarudang deui. Bari gisik-gisik panon teh geuninganan. Tapi coba ngajarkeun ka barudak anu mereujeuhna umur SMP kitu kelas 1 kelas 2 meujeuhna kritis eta. Inget bae ka pukur sim kuring keur nyarioskeun tentang malam-malam anu di ijabah doa. Ayo dak keur ngadaroa aya teh penting diijabah yang mentanon ge anjeun pasti diijabah ku Allah. Beletuk kata si Ican. Mang, Ican mah bade ngadoa supaya hayang bisa ngapung jiga Superman gaet teu mang. Ai lieur pan ngajawab teh budak. Cek kuring teh gae aya nu sok arek ngadoa naon ge. Pasti diijabah ku Allah. Ningang teh isukna kapanggih deui ngaji. Mang ning Ican ngadoa hayang hiber can bisa keneh wae hiber. Ican hayang berangkat ngaji bari hiber. Cok amang cenah bakal diijabah doana. Ieu kan lieur. Nyangarepan budak keneh wae ya Allah, beuceuna kritis. Nu mata kulah dianggap enteng mamatahan ka budak mah. Nah iya oge ketika aya jamaah naroskeun seperti kitu naon sih urang make kudu ngudag-ngudag ampunan sareng surga Allah. Bisa jadi memang Allah berkehendak seperti kitu bae. Urang mah sebagai makhlukna teu bisa protes jeung teu bisa kitu kieu. Saur Allah kitu ya kitu. Paling oge urang tiasa ngambil hikmahna. Kitu oge susuganan beneran. Ari hikmah teh apan kumaha nu nyarita kumaha nu merenungkeun. Salah satu hikmahna mungkin bae di antara hamba-hamba Allah teh aya nu can ngarti naon sih pahalana jalma-jalma anu menang ampunan ti Allah. Mata ku Allah dikabarkeun dina kalimat berikutna wa jannatin supaya menang surga. Atawa tiasa bae salah satu hikmahna nyaeta supaya jalma-jalma tertarik kabitaeun ku kulian ibadah. Seperti kamari taubat
asup Islam melaksanakan kaparduan supaya jelema tertarik ngalaksanakan semua itu, ngalaksanakan amal soleh teh kuliahna surga. Sebab kan memang kabuktian kebanyakan jalma teh daek gawe kusabab di kuliah. Contoh letik bae nu mata kurang daek banting tulang ti isuk nepi ka peuting belaan panas kapanasan hujan kahujanan melaan anak pamajikan. Kusabab naon coba pan eta peutingna urang bakal menang kuliah ti pamajikan. Kuliahna nu luar biasa, sorga dunia ti aya di pamajikan. Mata kurang poho capek kajen panas kajen ting hujan ge ngabelaan pamajikan kusabab hayang diberi sorga dunia engke peuting. Tong borok kitu sok aya pan santri ieu mah aya daek tahlil lamun di kuliah, aya daek nyolatkeun mayit lamun di kuliah. Santri teh sok aya teh kitu. Mayan cenah bekal di kobong ye nyolatkeun mayit gocap, tuh nyolatkeun mayit gocap. Tah aya eta nu kitu. Komo pan santri mah wah lamun anu maotna rada beunghar teh geuningan dokter Kang abdi ngaji saminggu nya sapeting sajus sapeting sakali tamat lumayan pan eta saminggu gulusur nu sajuta kuliahnana. Aya daek ngaji di kuliah leung keneh da eta mah santri keneh ngan lu aya ustad ngaji hayang di kuliah bae hei sing era ku santri. Nah iya oge Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ngemutan ka urang sadaya gara berlomba-lomba anjeun memohon ampunan Allah dengan cara asup Islam, dengan cara ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, dengan cara hijrah, dengan cara jihad, cara kamari disebutan teh ngan kade anjeun ulah rek ngarep-ngarepkeun kuliah ti jelema, ulah sampai anjeun ibadah ngarepkeun pujian ti jelema, ulah sampai anjeun ibadah kusabab hayang dikulian ku jelema teu pira duit sakitu. Mun arek ngarep-ngarep kulian oge yeuh ti kami anu agung wa jannatin anu ngabogaan surga teh anu pinuh ku berbagai ku kanikmatan. Arduhas samawati wal ardu bisi anjeun teh nyaho legana surga teh yeuh eta surga teh legana bagaikan 7 lapis langit sareng 7 lapis bumi. Ai arduha tegesna eta lebar surga teh ka ardis samawati wal ardi bagaikan lebarna 7 lapis langit sareng bumi. Kama qala Allah ta'ala sakumaha firman Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil hadid dina surat al-hadid pamitlepatna ieu dina ayat 21. Saur Allah dina eta ayat anu maknana hampir sama sareng makna ieu surat Al-Imran teh wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wallahu a'lamu bimmuradih. Wa jannatin sareng ari surga arduha eta legana surga teh ka samai wal ardi saperti lebarna langit jeung bumi. Ai si'atuha tegasna luasna. Wa inna ma sareng ari pastina khussa dikhususkeun al ardu lebarna alal mubalaghati eta teh mubalaghah pikeun ngabangetkeun. Naon sebabna li anna tula kulli syai'in fil aglabi aktsaru min aradihi, sebab ari panjang segala perkara dina secara umum eta lebih panjang daripada lebarna. Yaqulu hadhihi sifatu ardiha, maka
aya jalmi-jalmi nyararios ieu sifat lebar teh sakitu geninganan lebarna. Surga teh sakitu gening lebarna bagaikan lebar langit dan bumi. Fa kaifatuluha, maka rek kumaha panjangna coba. Lebarna hungkul sakitu komo deui panjangna pasti leuwih gede. Nu matak qala Zuhriyu, parantos nyarioskeun Imam Az-Zuhri, amma sifatu ardiha fahadihi, adapun ari sifat dan lebarna eta surga tia memang seperti kitu. Seperti nu digambarkeun tia bagaikan lebar langit dan bumi. Fa ammatuluha, maka adapun ari panjangna surga, fala ya'lamuhu, maka henteu aya anu uninga illallahu, kecuali Allah. Wa hadza 'ala tamtsili, maka ari ieu maksud perumpamaan lebar surga teh bagaikan lebar langit dan bumi. La annaha kassamawati wal ardi, bukan berarti lebar surga teh bagaikan langit dan bumi. La ghaira maknahu, bukan yang dimaksud makna demikian. Ka arti samawati wal ardina sab'i inda dhannikum, seperti lebar langit anu ku anjeun dikaranyahokeun atawa anu ku anjeun dikira-kirakeun asli nama jauh lebih lebar daripada eta. Ieu mah hanya sekedar tamsil, sekedar perumpamaan hungkul anu sabener-bener nama bakal jauh legana tipatan kitu. Ieu mah diibaratkeun teh supaya orang ngarti betapa luasna surga. Surga nu asli mapan anu non wala ainun ra'at wala udunun sami'at teh nu teu pernah katingali ku soca, teu pernah ka kupingku telinga, sareng teu pernah terbayangkan oleh hati orang sedikit pun, asli nama jauh bakal lebih indah, lebih luas daripada perumpamaan ieu. Ka qaulihi ta'ala, sakumaha firman Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Hud ayat 107. Ketika Allah memberikan perumpamaan bakal kekalna jalma-jalma dina neraka, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk wallahu a'lamu bimuradih. Eta jalma-jalma anu dauraka teh bakal kekal dina neraka selama langit jeung bumi masih keneh aya. Illa masya'a rabbuk, kecuali Allah menghendaki anu lain. Ieu kalimat teh kan kalimat kiasan. Naon sebabna? Kan ari langit jeung bumi mah moal kekal. Pasti hancur alam dunia teh, langit dunia jeung bumi nu aya di dunia teh pasti hancur, aya tungtungna henteu kekal. Atuh berarti meureun jelma kafir dina neraka ge moal kekal. Lain kitu, ieu mah tamsil, perumpamaan, contoh pikeun jalma-jalma, pikeun urang supaya ngerti bahwa jalma-jalma kafir teh di neraka bakal bener-bener disiksa selama-lamana. Sebab dina tafsir Ibnu Katsir geninganan beliau mengutip cariosan Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir nyarioskeun, kumargi Allah ngaibaratkeun kekalna jalma kafir dengan perumpamaan langit dan bumi teh kusabab kebiasaan orang-orang Arab waktu harita upama bade menggambarkan sesuatu anu kekal sareng abadi, ieu orang-orang Arab waktu harita teh sok diibaratkeun kana langit dan bumi. Misalna teh mah ya orang Arab ngajual sendal, mang ieu awet moal sendal, insyaallah awet selama langit dan bumi masih kene ada. Nah gitu. Jadi lamun ngagambarkeun sesuatu yang kekal teh sok dikaitkeun kana langit yang bumi.
Sebab mereka berpikir bahwa langit dan bumi itu panjang, lama, umurna, usiana gitu. Atau sok dikaitkan karena siang dan malam. Sendal ya awet mang, awet. Insya Allah selama siang dan malam masih silih berganti, ya sendal akan terus awet. Itu seperti itu. Nah, itulah makna atau hikmahna kunaon sebabna Allah make ngaibaratkeun kekalna jalma kafir di neraka menggunakan perumpamaan selama langit dan bumi masih ada. Eta numutkeun Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir dina kitab tafsir seperti itu. Akan tetapi numutkeun Imam Ibnu Katsir nyalira, beliau nyarioskeun menurut kami saur Ibnu Katsir bisa juga eta langit dan bumi teh ditakwilkeun bahwa makna anu dimaksud dengan ungkapan selama masih keneh aya langit jeung bumi teh adalah jenisna. Maksudna bukan langit dan bumi nu aya di dieu di dunia ieu, sebab di alam akhirat oge pasti aya langit sareng bumi. Sakumaha firman Allah dina ayat anu sanes dina surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Wallahu a'lamu bimuradihnya eta pada hari ketika bumi diganti dengan bumi anu lainna, dan demikian juga langit bakal diganti ku langit anu lain. Ialah bukti bahwa di akhirat oge bakal aya langit sareng bumi. Nah, anu hoyong memperdalam masalah ieu biasa dibuka wae dina tafsir Ibnu Katsir. Ieu makur nyimpang doang kadinya kana kitab Ibnu Katsir, kana tafsir Ibnu Katsir supaya urang memahami perumpamaan anu dicantumkeun dina ieu kitab Duratun Nasihin. Sebab upami teu dipengkolkeun heula kana tafsir Ibnu Katsir, bisi aya anu salah nafsirkeun, bisi pajar jalma kafir disiksana hanya sebatas umur langit dunia hungkul. Bahaya ieu, kena kadituna bakal sesat di bae. Matak bahasa kembali langsung ke Al-Quran teh hese boro-boro mengkaji anu hararese dina Al-Quran. Ieu urang memahami tamsil ieu ge sakurang-kurangna mah ngagoeng. Ngan untung we aya Imam Ibnu Katsir anu ngajelaskeun, jadi urang mah geus teu kudu berpikir panjang, tinggal baca bae tuturkeun ulama-ulama kapungkur. Lamun urang karak bisa maca Arab doang, karak nyaho fa'il, karak nyaho maf'ul dan kitu kieu nyaho maca belah kitu. Baik arek ngamanaan Al-Qur'an, ngegali Al-Qur'an secara mendalam tanpa berpegang karena tafsir-tafsir ulama nu terdahulu, bisa nyesat, bisa nyungsep, kurang bahaya sing hade. Ieu mah ngingetan lain keingetan ka hadirin lain, ieu mah ka budak we ngingetan teh. Da budak esok ngupingkeun bisi kuring maut engke budak sok-sokan arek nafsirkeun Al-Qur'an ku sorangan, bahaya mentak diingetan ku sim kuring teh ayeuna. Wasuila sareng ditaros saha Anas bin Malikin, Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anil jannati tentang surga, apis samai am fil ardi. Wahai Sayyidina Anas, ari surga teh aya di langit atau aya di bumi? Faqala, maka nyarios eta Sayyidina Anas, fa ayyu ardin was sama'in tas'ul jannata, bumi mana sareng langit anu mana anu mampu memuat surga, anu mampu ngawadahan surga nu sakitu gedena? Kila, kemudian saur eta jalmi anu naros teh, fa aina hiya, di mana atuh lamun kitu mah surga teh? Faqala, maka nyarios Sayyidina Anas, fauqas samawati sab'i tahtal arsy, hari surga
eta ayana di luhureun langit anu katujuh di handapeun aras. Wa inna jahannama sareng ari neraka jahannam tahtal arodina sab'i eta aya di handapeun bumi anu katujuh. Ma'alimun ieu keterangan teh ku Syekh Utsman Al-Khalbawi dikutip dina kitab Ma'alim. Wallahu a'lam bishawab.